Apip Mustafa tina karyana doa jungjunan pangnangkepkeun eta nyawa nu indit daya nu nanya taya tapakna di dunia. Angin pangesikeun sapangesibuana yen aya sinatria anu perjaya di wewengkon langit Sunda. Bulan baturan eta nyawa anu ditundung di tempat baktina taya nu daek ngajungjung. Panon poe gerawurkeun panas nu ngaduruk sagala sangkan ieu dada sakumna nyawa Sunda nyaho boga pahlawan Tigjaya. Yus Rusyan dina karyana tukeran ieu sajak. Tukeran ieu sajak ku salambar simbut atawa samak saheulai heuk rungkupkeun kabarudak nu teu kaburu heuai pating golepa dina trotoar. Tukeran ieu sajak ku beas buluh atawa heucak heuk sikahkeun kanu haropak anu marangkuk di saung atawa kolong sasak. Tukeran ieu sajak ku sabaraha sigi pelor heuk tembakkeun ka geunggorong koruptor manipulator sinanya kalojor. Tukeran ieu sajak ku bebetian tina kolbu anu ridho keur nyebor anu balangsak. Mun teu kitu sasak